Sok mineng ka Bandungan hiji pamajikan anu amek-amekan ka salakina kusabab teu bisa nyumpona naon anu dipikahayang ku pamajikanana. Jeung sok mineng ka Bandungan hiji budak anu kasar ka bapana kusabab teu bisa mangmeulikeun naon anu dipikahayang ku budakna. Padahal mah eueuh hiji oge pamingpin anu teu hayang ngabagjakeun kulawargana. Jadi samemeh urang amek-amekan ka salaki urang pikir heula, urang talaah heula kumaha akal tarekat anu geus dipetakeun ku salaki urang nepi ka ti hot-hat barang gawe. Naon anu mampuh dipigawe ku salaki urang pasti bakal diperjuangkeun jeung keluargana, pasti bakal dilakukeun, pasti bakal diikhtiarkeun. Pan urang mah teu apal atuh, boa teuing mah salaki urang teh dicarekan ku dununganana, boa teuing mah di luar teh loba panghinaanana anu katampa ku salaki urang, boa teuing mah ampir-ampiran nyawana oge pasti ditarohkeun jang ngipayahan anak pamajikanana, boa teuing mah salaki urang teh nahan lapar sangkan ka imah bisa mawa hasil anu lumayan. Jadi samemeh urang buat baeud ka salaki teh prak geura itu geus sabaraha kesang anu ngeclak tina awakna demi merjuangkeun kulawargana. Samemeh urang buat baeud ka salaki teh prak teuteup matana boa teuing mah geus loba cimata anu kaluar demi melaan anak pamajikanana. Kanyahokeun lamun nepi ka ayeuna salaki urang can bisa nyumponan kana sagala kahayang urang, lain berarti salaki urang teh henteu merjuangkeun, tapi can keuna kana milikna, can nepi kana milikna. Kanggo para pejuang nafkah di mana wae ayana, sing sarehat, panjang umur, sinareung hirupna sing makmur.